PSTKL Paguyuban Seni Tradisi Kadungora Leles Garut tengah ini sedang mengadakan latihan untuk persiapan acara Pasanggiri Calung se-Jawa Barat. Paguyuban ini lahir pada tanggal 13 Agustus 2021. Terbilang masih muda memang, tapi yang patut kita apresiasi adalah perjuangan dan kegigihan para anggota serta pendiri PSTKL. Mereka mampu menjaga keutuhan dan melestarikan seni budaya tradisional, khususnya budaya Sunda. Qodir Abdul Latif yang akrab dengan panggilan Kang Koko sebagai ketua paguyuban, dia sangat berharap dengan didirikannya paguyuban ini semoga mampu membakar semangat para anak muda untuk lebih mencintai lagi budaya Sunda dan menciptakan ruang untuk silaturahmi para pupuhu. Diharap dengan adanya paguyuban ini, paguyuban seni tradisi Leles Kadungora itu bisa memicu berkembangnya seni budaya Sunda, terutama di kalangan muda yang memang sekarang sudah kurang berminat. Tapi dengan adanya paguyuban ini kami berharap semua kalangan muda khususnya, dan kita bangkitkan seni tradisi yang sudah tidak berkembang atau tidak ada, kita hidupkan lagi, bisa menjadi lebih maju. Sebagai pembina, Pak Yaya pun menunda harapan seniman-seniman daerah yang selama ini kurang bergaul agar ke depan lebih bisa membuka relasi dalam zona yang lebih luas, tentunya dengan kreativitas. Wayana paguyuban PSTKL kanapi paguyuban seni tradisi di antawisna Leles Kadungora, seniman-seniman anu kawitna di daerah pamri sebatkeun teu gaul teh mah teu gaul tah ayeuna urang dicana gaul boh dina calungna atanapi dina kawihna. Nya mudah-mudahan paguyuban ieu ngahudangkeun para seniman boh tina kreativitasna atanapi tina ngahasilkeun tina hasil senina. Bah Ayo pun merasa bangga dan bahagia ketika kini terlahir generasi-generasi penerus untuk melanjutkan kiprahnya di dunia seni tradisional. Abah bunga pisan, jadi aya panerus ke Abah, malahan Abah ke geus teu nakol salung teh dina acara keur ngintunkeun ka Bandung teh sa-Jawa Barat. Alhamdulillah aya ganti-gantina Abah penerus-penerus salung teh barudak teh geus aya kitu, alhamdulillah kitu nya. Da mun ake-ake mah geus teu pantes manggung teh kitu. Deug-deug barudak geus daraek narakol calung gitu. Generasi Abah teh geus loba gantina Leles Kadungora teh, alhamdulillah. Tah sakitu we pesen ti Abah mah ka barudak komat calung taekeun tingkatkeun, calung taekeun tingkatkeun ulah po kitu ya. Da eta mah seni karuhun urang barudak gitu. Bah Awan pun ikut meluapkan kegembiraannya. Dengan adanya paguyuban ini, beliau bisa bersilaturahmi dengan teman-teman para pupuhu serta para tokoh-tokoh seni budaya daerah lainnya. Jadi nami keluargaan, cari terkenal jadi kenal, jadi apa jadi apa, atau kami ke umum, ke adik-adik, ke nonoman, ayo, urang sasarengan, ngamu mulai budaya Sunda
rek kusaha deui budaya Sunda laban ku urang-urang, kusaha deui budaya Sunda laban ku urang-urang. Ya, jadi piharep Abah kana noman-noman anu bade minat diajak mah suping KPSTKL sekretariatna di Jalan Cikijing Desa Neglasari Kecamatan Kadungora. Mudah-mudahan ieu PSTKL sing berkembang leuwih lanjut leuwih manjang tuh. Disayangkan ketika anak muda seusianya masih menjadi minoritas dalam menjaga keutuhan dan melestarikan seni budaya sendiri. Ujar Dion, salah satu anggota paling muda di paguyuban PSTK. Bareuah deui ayeuna teh budaya-budaya urang anu tos asana mah tos mulai ti iseung jarang aya nu resep gitu. Abi alhamdulillah karojong lah aya kasalurkeun. Mung anu sangat disayangkan teh kirang pemuda-pemuda hungkul eta supados abi mah hoyong teh pemuda-pemuda anu hoyong tiasa disalurkeun ulah kana band wae ulah kana seni modern wae justru seni urang heula kedah dimumule teh eta pami misalkan budayana hancur pasti bangsana ge hancur misalkan budayana hancur pasti bangsana ge hancur eta abi mah alhamdulillah bingah amarwa tasuta bingah sendiri-diri ku para sesepuh tiasa au deui sasarangan deui. Dari Kadungora, Garut Kota, Heri Sajiwa, Cahaya Kancana TV mengabarkan.